Kangjeng Nabi ngajelaskeun 99 ieu geus cukup jang urang. Wallah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudus Salamul Mu'min terus datang ka anggeus. Daripada ngapalkeun nomor SMS mah. Mendingan ngapalkeun Asmaul Husna. Komo geus kolot mah. Asmaul Husna tuh kurang dibabaca. Lamun hayang urang di jero kuburan ke ketika maot di dahar cacing maka apalkeun Asmaul Husna. Beleger gara-gara. Asmaul Husna. Masya Allah. Tapi lain sakadar apal Asmaul Husna teh kudu jeung makna-maknana. Malah mah dina hikmat ieu mah keur carita hikmat telanan. Dina hikmat teh eta teh kurang teh bisa dihitung Asmaul Husna teh. Kemudian aran urang ge dihitung, ngaran urang sabaraha, Asmaul Husna engke aya sabaraha, mun pas ka dinya tangawiridna ka dinya. Lamun jelema ngaranna Ar-Rahman geus tah ulah hese-hese, muridna Ar-Rahman bae. Lamun jelema ngaranna Ar-Rahim geus muridna Rahim bae. Lamun jelema ngaranna teh Saleh, geus bae ngawiridna ya Sholih ya Sholih ya Sholih ya Sholih ya Sholih. Maksudnya soleh ge eta mah soleh Allah ulah ya Sholih ya abdi ya Sholih ya abdi ya Sholih ya abdi. Kan? Lamun urang lain eta ngaranna urang teh lain termasuk Asmaul Husna lain. Misalna ngaranna teh Bakri. Tapi teu make Umar. Anu Umar Bakri. Bakri. Nah, dihitung ba sabaraha, kap sabaraha, ro sabaraha. Hitungna kabeh. Lamun urang ngitung Asmaul Husna kabeh. Lamun ngitung de kawin mah nu sukun mah ulah. Bakri ba hirup, kap sukun ulah, urang dihitung. Ro hirup. Ah, ya ulah. Eta hitungan dukun dah mah. Asmaul Husna itu kabeh. Ba 2, kap 20, 2 jeung 2, 2 jeung 2, 20 jeung 2, 22. Bakri ri 200. Nah, 222. Ya, 10, 220. Bara. Terpercaya aing masih mah. Sebenarnya tah ayo coba. Tuh, saya pohon deh kan? Berarti 220 12 kumaha sih? Pak 2, kap 2. Dah 2 kap 20 berarti 22. Nah, ro 200 berarti 222. Iya 10 232 tuh. Lah ulah sih ngomong ngomong. Oh, berarti 32. Tah. Teangan urang Asmaul Husna. Sok Ar-Rahman sabaraha, Ar-Rahim sabaraha teh potong biasa ya potongan babari teh mah dipotong nangke. Set akurkeun ka dinya. Tah, engke wiridna ka dinya. Tereh gila ge urang. Ngaran urang segitu, lihat segitu. Geus dihitungan ku ulama kabeh. Set ujung sakea. Ngaran ieu set sakea. Wiridna eta urang. Jadi lamun urang ngawiridna akur jeung Asmaul Husna penta geus ku urang make ngaran nu eta tah. Wah, ujian bisa hiber. Urang dihandap manuk di luhur hiber. Hikmat teh perhikmat. Tapi eta bagus, hikmatnya bagus tah kos kitu mah. Jang wiridan sehari-hari urang. Baca Asmaul Husna cek di dieuna ge Allah teh ngabogaan 99 Asmaul Husna disebutna ngaran. Fad'uhu sebut ku aranjeun kabeh eta Allah make nu 99 enter sepanuman. Ayo gara. Fad'uhu samuhu biha. Sebut urang resepna ya Rahman ya tu baca kurang ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahman. Urang resepna Rahim ya Rahimu ya Rahimu ya Rahmi ya Rahimu.
Urang resepnya Malik. Ya Maliku ya Maliku ya Maliku ya Maliku ya Maliku. Urang resepnya Kudus. Ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus. Eta mah. Urang resepnya salam. Ya salam ya salam ya salam. Urang mana mah? Gopur. Ya Gopur ya Gopur. Supaya sugi ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu. Kata rata hayang sugi berarti kan. Ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu. Urang hayang fakir ya fakiru ya fakiru ya fakiru. Al fakiru wal ghani eta ngaran Allah. Ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu. Ya fakiru ya fakiru. Sok gerage. Mana urang nu resepna ya sabur ya sabur ya sabur. Ya daru ya nafi. Mana nu resep sok sebut. Masyaallah. Ya qayyumu ya qayyumu ya qayyumu ya qayyumu. Bagus sama. Emang lain lain gitu. Nu ngadengena orang Jakarta ya kayuku ya kayuku ya kayuku. Ya kayuku. Lalu daripada ya kayumu. Ya kayumu ya kayumu ya kayumu. Masa kayumu? Mending kayuku ya kayuku ya kayuku ya kayuku. Tolol. Lepejakan numerena. Ini masa ya kayumu? Udah ya kayuku aja ya. Iya enggak apa-apa. Udah. Numerena blon deh sarua. Saeta nu bogana. Oh, renganan boga material nyana paing. Tenggeus saya enggak wirida ya kayuku ya kayuku ya kayuku ya kayuku ya kayuku. Blon kabehan. Teu ya koyumu. Tuh orang Jakarta mah kan teu ya koyumu ya kayumu. Ya jadi mantak mere wirida teh menan gara-gara makrotnya kudu jelas ya qayyumu ya qayyumu. Ya mun enggak kadengena ya qayyumu menyana ge ya qayyumu ya qayyumu iya. Ieu mah diganti ku Jakarta ya qayyumu ya qayyumu ya qayyumu. Ngapain qayyumu qayyumu? Mending kayuku. Ya kayuku ya kayuku ya kayuku. Halo Gusti Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sebut ku urang nu urang resep nu mana. Mun hayang diutang dihitung pas loba kitab. Aya kitab Asmaul Husna. Geus aya kitabna. Jadi di dinya nyaritakeun Ar-Rahman naon sabaraha hurufna, khasiatna naon. Rahim sabaraha hurufna, khasiatna naon. Al-Malik sabaraha hurufna, khasiatna naon. Kudus sabaraha hurufna, khasiatna naon. Ketungtungna aya nyaritakeun urang ieu ngaran saha, sabaraha naktuna akurkeun tah. Jeung ngaran-ngaran Asmaul Husna tadi. Sabaraha ngaran urang eta sabaraha kadinya pas geun. Jadi urang pas jeung ngaran urang. Ujianana masyaallah mustajabud da'wat. Kitu eta urusan hikmah. Tapi urang mah ka Allah eta ge sarua ka Allah ngan melalui utang hitung dipake ka Allah jang supaya mustajabud da'wat mangga. Tapi nu leuwih bagus mah urang nyebut asma Allah supaya karasa. Urang mah nyebut Allah teh can karasa ka jero jantung ka jero kolbu kakarak disungut doang. Boro-boro ilmu nu lain asma Allah ge datang kasungut. Ieu makan lalawanan anu tadi pedah nu tadi ke nyaritakeunana ulaika humul ghafilun. Jelema-jelema anu tadi teh eta jelema nu paroho ka Allah. Sanajannya maca Quran tapi de korupsi kos DPR lain teu barisa maca Quran tapi korupsi mah terus gopil bae sanajan Quran dibaca. Menteri lain lalagaan ilmuna tapi pan menteri agama nu itu di penjara nu ieu di penjara pan eta teh jelema pinter tapi kan di penjara. Lain teu bisa maca Quran tapi gopil bae tetep sebab macana datang ka sungut doang. Sabaraha bupati nu santri. Yasin Rahmat dibalik Rahmat Yasin. Sarua sabaraha gubernur penjara eta teh akibat
penyalahgunaan, korupsi dan lain sebagainya. Apakah PNS teh loba anu mabok? Ambalaya PNS nu mabok. Nu mabok gimana ieu PNS matak negara dek bener kumaha PNS lagi mabok. Teu percaya sia kaing. Teu percaya sia kaing. Percaya teu? Atuh percaya aing nang sia. Nya orang sia. Bahwa PNS marabok. Tes urin pernah PNS Tangerang. Tes urin nu mabok sabaraha. Ge perang sana. Marabok. Nagara dek bener kumaha. Dicekal ku marabok. Masya Allah karim. Ti mimiti SMP, SMA mabok ambalaya. Baheula Yogyakarta. Ieu teh adalah negara paling hebat disebut lagi kota pelajar. Jawa Barat, Tasikmalaya, kota pelajar. Eta teh geus boga julukan kuari kota mabok. Mabok kuari sadarina. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Julukan tinggal julukan kota pelajar, mabok. Zina. Tasikmalaya julukan ada kota pelajar, mabok, zina. Tasik, Kresik. Ciamis, manis. Eta moto ngaranna, moto Sunda eta kos kitu tah. Moto Sunda, Tasik, Kresik, Ciamis, amis, manis. Garut. Saya mau dong Garut domba. Aduh, Masya Allah. Nah, ieu teh lain sakadar disungut. Tapi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah ngabogaan asmaul husna. Kangjeng nyeritakeun 99. Sok sebut ku anjeun pake menta melalui ngaran-ngaran tersebut kudu masuk hati. Fad'uhu biha. Nu mantak atuh hese yang datang ke hati ulah-ulah nyebut nu lain, nyebut Allah ge hese sebab Allah teh mimiti asmana. Nomor kedua zatna, nomor katilu adalah ngahiji na itihadna. Di bahasa doang. Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allahu ya khaliquna Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Eta teh Allah Allahu Allah Allah asma Allah zat hu geus luhur. Duh keur carita asmaul husna wallah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Hayang supaya asup ka jero hate teh lain bantrak-bantrakeun. Kudu boga guru urang nu nungtun urang. Lantaran tina asmaul husna nu 99 supaya ngahiji nu 99 dijieun 7 makom. Makom teh hartina tempat keyakinan. Urang ibadat teh kan tungtungna supaya yakin. Nyebut Allah ge teu yakin mah atuh sarua bae jeung nyebut tu sejen ngan beda setik. Iya maka pangeran, ieu lain. Cuman da yakin atuh kitu-kitu keneh. Ibadat teh datang ka yakin urang dititahna teh. Seluruh kondisi peribadatan, spiritual, lahiriah, keyakinan. Jadi urang nu ibadat teh lambang keyakinan. Lahirna kos kitu berarti keyakinanna ka dinya. Jelema ka gereja, oh keyakinanna berarti ka Kangjeng Nabi Isa. Jelema ka kelenteng, oh berarti keyakinanna ka nirwana. Jelema keyakinanna oh ka Gajah Mada, keyakin dan lain-lain sebagainya. Eta bener-bener keyakinan. Kitabna beda-beda. Urang kuari masjid, oh keyakinanna ka Allah. Kamu sholat, oh keyakinannya ke Allah. Keyakinannya tah seluruh peribadatan. Dah, dina ka Allah beda-beda. Aya nu kontinu setiap aya azan cepat, setiap aya azan cepat, setiap aya azan cepat. Ka mana? Pasar. Set. Tah, eta. Nah, eta sesuai jeung keyakinanana.
Allahu akbar, Allahu akbar. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Adzan keyakinannya tinggi ka Allah. Bocot kabeh. Langsung wudu. Berarti tinggi keyakinannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jam sabaraha emang dak? Jam 12 angel kana ieu geus kieu. Rada turun dah keyakinanna. Turun. Yaelah, tenang heulenan. Berjamaah moal ka teu teruskeun bae kitu. Keyakinanna rada mundur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Jam sabaraha emang jam 12. Aing ini kayak selenya. Aing hasil kayak kudang ke Gusia. Turun jasa teh keyakinan. Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan deui itu budak. Puyang emang ada yang enak. Geus terek handap tah. Geus terek handap tah. Henteu rada deres tah anu adzan ge rada deres salat mah henteu tapi ngadeng nya oh ke asar ke magrib magrib deres nyana kaingetan keneh Allahu akbar Allah jam sabaraha ya zuhur salat henteu ke adzan deui jam 3 jam salamat Allahu akbar asar dahar henteu salat henteu dahar bae balik eta geus rendah anu ge Allahu akbar weh zuhurnya isuk ege isuk deui ceuk geus parah tah manggeus basa. Jadi urang leuleuh jelema kayakinanna deuleuh giat dalam salat. Sakitu bae geus. Kayakinanna teh deuleukeun realisasi ibadahna. Geus. Allahu akbar, Allahu akbar. Woi salat, cepat berarti tinggi tah keyakinanna. Keyakinan ge kakarak mudag waktu salat berjamaah, kakarak datang ka dinya. Encan ye, aya deui. Si eta kan hebat amat sih. Kunaon? Asal azan cepet. Horenganan aya rangda. Masya Allah, sisi masjid salakina paeh. Cepet jasa asal azan cepet ya mah. Pamajikan ge pamajikan datang ka ngalem ka haji hebat jasa. Asal azan banyak mah lumpat pohara, mimitina mah di alem. Aju angel sakena balikna. Horenganan. Buaya darat. Tah, ulah disangka lamun aya anu adzan cepet ulah bawa eta teh kadinya ulah deuleuh heula. Lamun nyana teu ngaca, bener di salat. Lamun ngaca heula lain. Ngaca heula rapi, kopehna ge embung dengdek, geus sesengitan. Sing ade tah. Lamun deuk berjamaah aya kos kituan sing ade. Rapi sajadahna ge eta kudu rada aya pencurigaan setik. Jauh-jauh mau anak we sial. Eta anak saha? Anak saha? Aku. Anak satu, cak pamajikanna. Anak urang kene. Anak urang di mana? Kalau ngomong geus anak urang kene, urusan. Mana-mana? Itu dekat masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun cak pamajikanna buka. Jadi masih kene. Terserah di dinya mun deuk diteruskeun terus mun deuk geus-geusan boga anak ieu. Budak asa disuat-suat ya hati. Yang kunaon? Kaayang mah bebejak ke kawin mah moal diizinan. Ngadoguan diizinan datang ke kiamat aing. Geus kieu kumaha tuh? Geus kieu kumaha tuh sakena teh. Atuh cenah anak urang ieu teh mah geus beres. Menang saminggu mau deui. Iya ya di anak di mana? Sia sering biasa mau anak tahu budak. Masya Allah bisaan berjamahan atau mah ganjarannya langsung. Tah adzan giat itu berarti tinggi keyakinan. Encan tapi maksudnya kakara keyakinan berjamaah. Nah kuari bener-bener apa henteu sih ka Allah kakarak tidinya. Lamun geus bener-bener ka Allah tinggi berarti keyakinan. Lamun geus tinggi keyakinan, geus ibadah geus mantep jasa. Datang ka keyakinan. Ibadah teh datang ka keyakinan asal geus yakin geus. Ibadah mah asal geus datang ka yakin geus. Urang mah kuari yakinna kagarak datang ge kana pikih, make pikih. Awas. Takbir. Pos tartain. Mun eta teu sah. Kama fi Fathul Muin. Fathul Muin di bawah salat. Usolli fardhu zuhri arba'in raka'atin mustaqbal
Qalah dan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. Tolong tuh udah jadi adzan. Ya Allah. Allah sejak kaulah salat zuhur 4 rakaat makmuman laitan bar. Salah henteu sebab emang nyana keyakinanna datang ka dinya. Kita digetatkeun di jero hate. Allahu akbar. Sejak kaulah salat di jero Allah. Awas, isian. Isian kosu tarik. Allahu akbar. Aya nu aduh, can eusi. Salli Allahu akbar. Can kaisian, maksudna teh can kaisian. Salli fadhal. Allahu akbar. Beunang. Tapi eta urang mencari takos gitu, atuh emang ai was-was mah hese. Nah, was-was di ditu da setan jiga anu mitina digugu. Nah, di Banjar gaya guru kula salah sahijina. Di Banjar jangan mumu. Jangan mumu salat jangan kos gitu. Mimiset jangan mah kos gitu heula mun cara motor panas geuna. Sholli Allah, encan nganana ge encan. Sholli Allah, encan nganana ge encan siap. Sholli Allah. Kepanasan. Sholli Allah karena kamu geus sholli Allah. Sholli Allah. Aya salah sahiji guru nu kos kitu tah. Masya Allah macam-macam di Banjar eta. Mentak lamun nyana keur mujana ka masjid, sholli Allah, sholli cak anakna keneh, patas setar. Atuh santri mah unwani, anak patas dak setar dak. Allah. Masya Allah. Eta salat eta kos kitu itu asla. Nah, tapi lamun didinya yakin atuh didinya. Lamun urang terus ngagugu bae, fikih kitu bae, kajun ngaji ka mamana ge, ngaji ka Irak, ngaji ka Iran, ka Mesir kitu bae. Ngaji fikih kitu bae, kos tu tarik, Allahu Akbar. Tapi lamun urang deuk naekeun diri ngaji thariqah menuju hakikat lain. Didinya teh nyieun yakin. Urang ibadah supaya datang ka yakin teh dijieun posna 9. Pos tobat, pos sobar, pos syukur, pos zuhud, pos tawakal. Pos kitu khauf, roja, pos ridho, pos mahabbah. Eta 9 pos, 9 keyakinan. Lamun geus boga yakin di pos eta kabeh bakal ngilu. Sebab Asmaul Husna asli nama ngan 2, hiji Adam 2 subut. Ngan 2 Asmaul Husna 99. Bahkan keseluruhan asma Allah ngan 2 Adam jeung subut. Adam hartina Adamu ftiqorihi ila ghairihi. Teu butuhna Allah kanu sejen. Subut hartina tetap subutu ghairi subutu ftiqori ghairihi ila Allah, tetap butuhna salian Allah ka Allah ngan sakitu. Adam jeung subut. Adamu subut ftiqorihi, Adamu ftiqorihi ila ghairihi. Tebutuhan Allah anu sejen Adam. Artinya subutu ftiqori ghairihi ilahi. Artinya tetap butuh dan salian Allah ka Allah ngan sakitu kabeh. Deuk numbana bae ge. Jang ngadatangkeun ka dinya dijieun lah pos 9. Sok pos tobat heula sebab asma Allah teh At-Taib.
Asma Allah teh kablah dituna as-sabir, asma Allah teh asy-syakir, asma Allah teh az-zahid, asma Allah teh al-mutawakkil. Terus kabeh. Nah, didileh dijin kurang teh pos 9. Asma Allah sabur gitu, sabru. Asma Allah tobat, asma Allah sabru. Geus urangna engke adalah anu taib. Asma Allah sabar, as-sabru. Asma Allah sabru, urang nu sabar engke bakal as-sabir. Asma Allah syukru, urang nu syukur ngaranna as-syakir. Supaya bener-bener urang jadi taib, supaya bener-bener urang teh jadi sabir, supaya bener-bener urang jadi syakir, dan selanjutnya dijieunlah pos melalui ahli thariqah. Seluruh thariqah naon bae pasti kembali ka dinya. Thariqah Qadiriyah, Tijaniyah, Utsmaniyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Khalidiyah, thariqah Tijaniyah, thariqah berbagai-bagai. Seluruh thariqah kabeh kembali ke pos weta supaya yakin. Ieu atuh lamun geus datang ka yakin mantep. Geus kudu aya nu nuntun, mursyid ngaranna. Teu meunang sambarangan. Geus kurang ku ari maneh teh ayeuna mah tuh kudu melaksanakeun suluk. Suluk teh hiji bahasa dina thariqah jelema nu ngalaksanakeunana ngaranna salik. Suluk teh artina nyucruk jalur mapak tapai. Ari salik adalah nu nyucruk jalur mapai tapai, mapak tapak mapai tapak. Ngan nu dimaksud suluk di dieu, suluk maksudna ieu teh nyucruk jalur para wali Allah. Salikna nyucruk makom yakin nu dipigawe ku para wali Allah. Geus atuh kuariba suluk jelema nu salikna nu ngalaksanakeun makom yakin, deuk menuju makom yakin dina asma Allah. Engke hayang datang kana sifat, engke hayang datang kana zat, di mana geus beres dina asma bakal datang kana sifat, engke bakal kana afal. Asal geus kaharti asma jeung sifat jeung afalna bakal kaharti zatna, yakin kana. Jadi mau yakin mah engke kurang dibuka-bukakeun ku Gusti Allah. Lamun urang geus datang ka yakin mah, buka mata urang nu ieu, dedeulean mah lain nu ieu. Ceuli urang nu ieu dibere dedengian lain nu ieu, geus yakin mah beda. Ambean urang nu ieu tapi engke dibere ambean nu lain ieu dibere henteu selalu dibere. Di mana hayang? Di mana teu hayang osok dibere, ngan urang embung. Geus. Dibere dedeulean ku Gusti Allah tuh. Jadinya lagi kaget, ya Allah kok dibere kos kieu? Kok dibere kos dedeulean nu lain dedeulean nu biasa. Dedengian nu lain dedengian nu biasa. Ambean nu lain ambean nu biasa. Sidina Umar bisa neuleuh bala tentara nu aya di Yaman, coba bayang. Cak Sidina Umar naik Al-Jabal. Kadeuleuh kan ku Sidina Umar, bala tentara teh ieu dihandap sedangkeun musuh nyerang. Cak Sidina Umar teh sia lamun kaburu ka musuh, datang ka dinya bisa kaserang. Hei, Al-Jabal, maksudna naik ka luhur. Kabeh sahabat naik bari nanya, "Woi, suara Sidina Umar tah mah?" Suara Sidina Umar. Sidina Umarna di Madinah. Kadeuleuh ku Sidina Umar. Dibere blak, insyaallah. Aya tamu datang namu ka Sidina Utsman. Cek Sidina Utsman, tadi mana di jalan zina. Hah? Zina. Masya Allah, ngerasa bahwa nyana tadi di jalan teh aya awewe ditanya terus dirada dipaksa dideuleuh gitu. Berarti kan zina mata. Cak sahabatnya Masya Allah Kangjeng Rasul geus teu aya, tapi aya nu seperti Kangjeng Rasul. Bisa neuleuh kulana di mana? Sidina Utsman cuma nangis, ya Allah ya Rabb. Poho. Bisa kadeuleuh tah? Mata-mata jelema anu jelalatan teh bisa kadeuleuh. Bisa kadeuleuh. Aya gambaran di mata. Itu aya sarwitian mata. Kadeuleuh, katempo. Gitulah jelema geus boga yakin. Masya Allah. Moal Ki Balam bin Ba'uro geus boga yakin ketika yakin teh dicabut ku Gusti Allah, aras goyang mun ngadoa. Muridna bisa hiber. Masya Allah karim. Kos gitulah ilmu yakin.
geus lamun ilmu yakin mah kumaha tah mun geus datang ka ilmu yakin suluk sesuai jeung perintah guru dina asmaul husna anu kuari ngan dijieun 9 makom lamun maneh geus datang kana 9 makom hiji makom ge geus boga rasa 2 makom komo geus datang ka 9 makom geus hirup bisa hiber ka mana ge rahimallahu ahi cak Kangjeng Nabi muga ngaramatan Allah ka dulur kura Isa lau zada lamun tambah keyakinana lama syafil hawa niscaya nyala lempang di awang-awang cak Kangjeng Nabi beuh dulur kura nu ngaran Isa lamun tambah keyakinan bisa hiber puara tah kos sekarang itulah ahli-ahli Allah geus lamun jelema geus ibadah datang ka dinya moal aya anu dimudap dimodif moal aya haram jadi halal halal jadi haram teger bae Allah nu di deuleuna lain duit lain dunia lain jabatan lain tata lain kemuliaan lain keagungan hiji Allah ngeunah teu geunah ku masia aing mah parentah Allah nyampe ke titik sakitu karasa ku sia menang hidayah sia teu karasa sia acsana sia cilaka ujianna ih aing mah moal ngaji cenah ka Cilongok lah kos kituan tah lolos san wanita ada sia ngaji ka dieu aing mah ditahan teu naon teu mere duit tilok sia emang sia tuh cenah kiai mah hayang dibere tuh sia lain hayang dibere mere ge tilok aing mah lain maksudna aing hayang dibere atoh henteu sia sok mere tah henteu atuh henteu cenah ngajina ge di Takal Buah teh teu karasa pan ku sia ngajina di Tangkal Ambon kitu mah cenah kiai hayang dibere ulah nyebutkeun kiai hayang dibere henteu sia geus mere encak encan janjakna teh atuh urusan hayang dibere hayang henteu mah teh urusan aing mah kumaha aing jeung Allah ai sia di cenah aing mah boro-boro mere wau ge henteu atuh bukan sia badak nu di luar mah eta mah lah sok nu di luar teh sok bisa bae henteu atuh geus kuareng teh di aku deui geus kabehan lainnya sok di luar gitu amat sih atuh kitu bae eta mah geuh cenah kiai na hayang dibere urusan hayang dibere jeung henteu teh urusan aing salah aing bener-bener aing sia geus jang pere heueuh nya tuh encan cenah wau ge henteu embung lah embung wau mesti dipentak gade deh tah ieu kan gulak-gilak hate urang lempang ka Allah dijieun seperti kitu babari zikir nama ilallah cau gede ilallah aya deui dibere rada gede ilallah panjang zikir lagi doa na ge geus kararieu kieu deui sugan teh geus naik deui seberes deh nah iyalah nu hese datang ka makom yakin mimiti urang mun tobat teh mah tobat terus tobat ka Gusti Allah tobatna ge aya 3 rupa tobat syariat tobat thariqah tobat hakikat tobat syariah mah eta teh awamir wan nawahi urusanana zahir perintah jeung larangan kuari naik geus bisa eta mah jang geus sapopoe naik kuari tobat dina thariqah urusanana qalbu kecenderungan kolbuna kana dunia kecenderungan kolbuna kana nafsu kecenderungan kolbuna kana materi dan lain-lain sebagainya tobatan lempengkeun ka Allah melalui tafakur jeung muraqabah naik set datang ka roh tobat hakikat ngaran lain bantrak-bantrakeun ko geus karolot datang ka modar san wal bisa tah moal lain babagaeun kudu pepegatan heula jeung dunia pepegatan heula jeung makhluk pepegatan heula jeung karamean jadi berarti cicing sorangan teh indah baturna teh ngan sakadar tasbih Allah baturna teh sakadar Quran maca Quran baturna sakadar kitab eta lah nu jadi batur kabelah dituna hiji we nu jadi batur Allah kuncina kuari kunci bahagia amat aing teh nyaho ka pangeran anu asli pangeran teh nu ngadamel langit ngadamel bumi katutesina batur mah gagah jeung sugih teu wauh ka pangeran eta aing mah bahagia dibere nyaho ka pangeran nu asmana Allah masyaallah kari
senang luar biasa lantaran Allah mah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Terus senang. Masya Allah. Allah teh anu boga rahmat, Allah teh nu ngarahmatan, Allah teh nu Ghafur, Allah teh anu maha hampura. Gusti, urang boga dosa dihampura, senang boga pangeran modal kitu. Ketika urang kesusahan rahmat Allah turun, senang Masya Allah. Ketika urang butuh dibere ku Gusti Allah, senang boga pangeran kos kitu. 2 nomor katilu pangeran nu nyieun langit katut eusina anu mawa rahmat selalu ngarahmatan selalu babarengan jeung aing. Ya Allah, di mana innallaha ma'ana, Allah teh bareng jeung urang. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana. Innallaha ma'al muhsinin, Allah babarengan jeung nu nyieun hade. Innallaha ma'as sabirin, Allah babarengan jeung nu sabar. Aing mah tenang sebab bareng jeung Allah nu nyieun langit jeung bumi. Geus ka mana moal sieun. Ka mana moal sieun sebab geus boga rasa. Ilmu teh lain disumut tapi karasa ku qalbu karasa ku roh. Yakin ngaranna. Nikmat geus sirup. Udang peuting geus teh sieun sebab Allah bareng jeung aing Allahu Akbar. Tesieun ka pocong, tesieun ka kuntilanak. Ya, tuh bagus gitu. Aing mah jeung Allah jeung nu bogana. Awas ya bejakeun ku aing sia ka Allah. Kuntilanak goblok sia ka aing. Aing keur bareng jeung Allah bejakeun sia ku aing ka Allah. Tolol sia. Sieun ka kuntilanak. Aduh, panas. Aing teh balik ka raja aing aja pendi. Wah. Balik cenah ka rajana. Minta pertolongan. Aing jeung Allah ya. Ulah sembarangan sia. Langsung indit pocong. Jet kami ge. Urang dak dileuweung sorangan. Aya bae eta? Buaya. Oh. Di mana sia buaya? Calangap. Aya sia gara calangap. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Ye, Allah na keur bareng jeung aing. Awas sia. Sia bicara calangap ge, sia teh Allah, Allah keur barengan jeung aing. Nah, leos ujianana buaya geus. Mau bejakeun ku insya aya sia ngalalag aing. Awas sia. Goblok. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Sia teh nang nyalangapkeun Allah, aing teh keur babarengan jeung Allah. Bejakeun sia ku aing ka Allah. Langsung nutup sini. Sok keur bejakeun. Sok. Ku hari urang coba ka Taman Safari. Turunkan di mobil kurang aja pendi. Pas di maung deh. Hai. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Iya makhluk Allah. Aing makhluk Allah. Ku baung dioyak-oyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keyakinan mah di dieu. Di dieu tah, di kolbu. Jadi urang teh ibadah datang keyakin, puncakna keyakinan ialah cek Imam Ghazali ti Kangjeng Nabi. Terrealisasi tentang pembenaran orang terhadap Allah. Datang ke mana orang ngabenerkeun Allah, eta yakin. Ulah wakakan kos kitu renan teh mah luhur teuing. Dina perebah rezeki bae heula. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap nu kumalandang di alam dunia ieu teh Allah nu ngarizkianana. Eta kecap saha? Kecap Allah. Sia percaya ka Allah bahwa Allah pangeran percaya. Eta sia yakin, eta sia percaya bahwa eta ayat ti Allah. Yakin. Sanu ngomong eta Allah, yakin mah cantang tuh. Percaya bener, percaya nama bener, yakin cantang tuh. Gerak. Mulai kurang guaridet, bae orang magahan ngaji. Tong trong 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 trong.
haji jeung budak kadang ka imah ka jauh beas wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha baca habeka nu embak seubeuh moal ge ka ayo baca deui wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha jalapar keneh Kak heuh nya geus kieu kumaha tuh ngautang sia ka itu ka warung engke maerna kongkorong sia tenang. Aduh Kak, ayat ngarusak kongkorong Kak. Baca kurang mah ngagigeg beta. Mulai guys dah. Diuji keyakinan ku Gusti Allah magahan ngaji emang kumaha gitu. Ulah deuleu kiai geus atuh mapan. Ulah deuleu kos Habib Lutfina, ulah deuleu kos Habib Umarna, ulah deuleu kos Kiai Buyana, deuleu keur ngarayapna emang kumaha gitu. Masya Allah, tah kos gitu. Mulai geus tah geus ngojeknya. Mulai ngojek turunnya na ka syariat berarti. Geus mal naik-naik. Satungtungnya na ngojek bae. Ceknya na di Kanjeng Nabi ge bersyariat. Berarti nya bersyariat. Geus tah mah contoh doang kan Kanjeng Nabi mah. Apa Kanjeng Nabi butuh? Henteu. Tah mah nyontohan bagi jelema anu teu mampu. Kos kitu. Mulai nu dagang karung tani eta jelema nu teu boga keyakinan ka Allah nu kos sekarang itu teh meng pelehe eta mah teu boga keyakinan satungtung jelema dagang teu boga keyakinan geus beres tani teu boga keyakinan usaha teu boga keyakinan berarti aduh aing mah lamun teu tani atuh teu dahar kadinya kan aduh atuh aing mah mun teu dagang atuh teu dahar enggak kayakin jadi dijadi karung dijadikan pangeran punyana tuh sawah dijadikan pangeran pabrik dijadikan pangeran PNS bupati dijadikan pangeran punyana pagawean tak eta teh ngomong geus luhur dina syariat mah masalah dagang teh aja urang mah bersyariat temantak lamun encan waktuna bertoriko ulah sok totorekatan ulah sok totorekatan ulah ngomong ente torekatnya apa sih anak mah Qadiriyah, anaknya Nasabandia, ente di mana mursyidnya? Anak di sono, iya udah. Ente dagang apa aja? Tas torekat teh ngobrolkeun dagang goblok. Ente dagang apa? Anak mah dagang itu apa namanya warung kelontongan. Ente anak mah dagang gas. Teh kabeulem gitu ku gas. Nanya ngobrolkeun torekat aju dagang. Nah, kuarikan kos kadar itu. Kula sering biasa kula ditanya, "Kiai torekatnya apa?" Tahu dah saya mah enggak tahu. Enggak, aya batur aing mah nanya kasih moal, ditanyain teh hayang urusan kos gitu. Aya batur, kalau situ torekatnya apa? Saya Naksabandia. Guru saya mau sono, mursyid sono. Oh, kalau mau udah saya ajak sono. Iya udah beres. Kebal ditanya. Situ dagang apa sih? Saya dagang gas, alhamdulillah. Apa norekat teu meunang dagang, lain teu meunang. Encan wayah. Encan waya norekat ulah sok dagang ulah sok tani ulah keur meujeuhna sulukna deka Allah mungpruk paeh hirup-hirup antak atuh hese norekat hese saja lemana dijawab babarian jasa kita kalau enggak norekat enggak kenal Allah iya tuh ngomong atuh sacepling-cepling apa bari ngomong mah iya kapan kita kenal sama Allah ya kalau enggak norekat ya kagak bisa udah kita norekat aja mumpung ada kiainya cenah teh tah datangkeun ka yakin set sok kumaha ieu datangkeun ka yakin bahwa setiap nu kumaha landang pasti Allah nu ngarizkian sireum teu boga pabrik hirup kupu-kupu teu pernah nyada jadi karyawan hirup manuk teu pernah nyada boga pabrik hirup kunaon atuh sia dibere akal jeung pikiran eleh ku manuk eleh ku sireum eleh ku kupu-kupu sia je nu matak kuari mah beurit kuari ngahiji jeung urang beurit baheula mah beurit gede teh kan aya di pasar pantes lantaran urang pasar mah kos beurit kabeh kuari mah tah ka kampung mah ngahiji kuari beurit jeung urang aya beurit jeung urang teh beurit ge ngomong sia nu beurit sia nu beurit
engge nyaho cipas yang ngalawan mun urang ngomong mah kos kitu tah pamajikan urang beurit sia ka pamajikan urang sia nu beurit dicalakin cokotan bae beurit sia salagi sarua deui beurit sia pa beurit-beurit bandak bari teh lambang beurit ngahiji jeung urang kahirupanana geus akur jeung nyana tuh terus tah ieu tah asal boga yakin makan lain disungut di jero hate aing boga keyakinan yakin teh kan tina ilmu heula bahagia nyaho ka pangeran bahwa pangeran Allah aing senang jasa Allah teh sebab Allah nu sugi sok mereka aing nu sok mereka aing teh aya babarengan jeung aing keyakin urang ketika urang nah teh di bedak atuh tinggal urang ba Allah babarengan jeung aing masyaallah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti pan bareng jeung abdi teh bareng ka Gusti abdi makhluk Gusti acenah ku dipaehan ku Gusti kudu teu dahar atuh mangga bae acenah atuh abdi neuk dibere nyanggakeun sadaya-daya Allah mah maha kawasa aya lah jelema liwat set jelema asli jelema keur cicing bae Mam ieu budak cicing bae nya Mang keur naon teu keur naon hayang roti tergantung keyakinanna lamun nyana keyakinanna datang oh ieu meureun ti Allah datang roti datang hayang dia dibere 2 datang ka dinya keyakinanna mun aya keyakinan leuwih luhur mang hayang roti cicing bae aing mah geus kumaha Allah bae mun ditawaran coba hayang jawab kumaha si budak ditawaran cicing bae penting bangun lapar tinggalkeun bae tah los jang sia berangkat kan tinggal urang ngadahar keyakinanna encan luhur keneh eta masa kitu mang euy mang bangun lapar ya cicing hayang dahar tah roti hayang cicing ieu budak lamun ditinggalkeun asana paeh sanajan dibere roti hei ka babaturan ka dieu sia pang nyalangapkeun calangapkeun ber roti dorong kucai dorong dei darah gedean cak baturan rada gedean dorong deh kucai dorong deh tah coba kan saya sedang bentanya alhamdulillahirabbil alamin itu saya bisa keur nyoba keyakinan datang ke mana ieu ternyata horenganan lamun urang nyakina geus tinggi jasa dihuapan ku batur ulah hese-hese nu gering bapak urang batang ada harta bohong para rakyat bala mun teu dahar geus bahaya ieu mah geus dapat tanagan mana mak ieu yang geus daek dahar heuh sajeun bubur coba bieu bubur oh coba calangapkeun eta aya rezekian keneh mah dicalangapkeun bapak urang calangapkeun inuman seprit mana seprit manya nu gering seprit jang aing iya nu gering itu aing mah kudu seprit tiap aya kene rezekian mah kajeun kumaha dicalangapkeun bae rezekina datang ka mana Allah nu ngatur urang tinggal keyakinan bae nu gering ge aya kene rezekian mah ti Gusti Allah datang bae ka beuteungna tah tinggal urang keyakinanana heuh nya teu daya teu upaya orok teu bisa usaha dipangusahakeun atuh urang ge sarua bae lamun urang boga keyakinan orok boga keyakinan ka Allah can loba dosaan kos kitu aki-aki gering kieu dihuapan urang ge mun boga keyakinan kos kitu dihuapan urang tok urang boga keyakinan geus dewe ka Allah cek pamajikan ka ieu bangona cicing Kak barang balik ti Cilongo ka kos kieu Kak emang ngaji naon di ditu Kak jadi kos kieu Kakak ieu cek pamajikanna aing sieun tinggalkeun ku aing goblok barang ditinggalkeun aing pae sorangan pamajikan lain teu ditoel ku Allah sebab janana yakinna lalagaan lain deuk nyoba diri ku sorangan ka Allah nyoba ka pamajikan coba pamajikan ka aing ngaladenan tante atuh moal bisa kuduna ka Allah ulah ka pamajikan lamun urang tawakkalna ka pamajikan salah coba pamajikan aing ngaladenan aing tante salah ka Allah sebodoh cek hati aing mah deuk ka Allah bae sia deuk indit deuk ini sebodoh Allah moal ge ka pamajikan ge
engke ge nyana ge ngagerokeun anakna itu abah sia tas ngaji di Cilongok jadi kos kieu. Emang ngaji naon sih tadakeun coba ka babaturana. Tadakeun oh ngaji torekat bah ulah ka ngaji torekat atuh jadi kos kieu ye. Dicalangapkeun minuman. Beres. Dei. Ngeunaan teu ka ba? Mun aya mah daging kotor. Sial, ieu mah pulah pilih sagala. Teu jadi mah dorekat da. Nya milih kos gitu atuh. Aya dorekat mah ku pameran hati Allah. Nu datang ka jadana kumaha hati Allah karak. Nah, tapi lamun nyana geus bener-bener sesuai jeung petunjukna engke ge moal katahan kajen kukumaha geus sebab aing tenang jasa boro-boro babarengan jeung Allah nu bogana kakarak bareng jeung sugih bae urang geus tenang jasa aing bareng jeung si anak tenang jasa tah iyalah walillahil asmaul husna ngahaja kukula teu dicaritakeun secara spesifik besi diturutan besi turutan, ai kiai onom jeung santri nurutan ge geus aya modal. Iya. Masa tukang karung nu karari itu patut. Tungtung nama pan ngamalacin. Bah, emang enggak dagang lagi? Enggak, aban norekat sekarang. Itu karung mau dikemanain, Bah? Udah bagaimana Allah aja bakar-bakar dah. Ilmuwan mah udah bakar muka mana apa mau udah muka Allah aja sapoe dua poe jana kuat ya kan seminggu bah ini gimana ini kesononya emang kenapa akan itu dapur gak kebul gimana Allah aja udah kalau gimana Allah mah udah saya mau pulangnya pada pulang semua sini ada sendiri sama Allah ya jangan atuh gua sama Allah juga gak kelihatan berarti kan tahu ilmuwan Ewan bakal kos gitu, mepet bayarnya nami lu balik. Iya doa elmon makan aja. Aing mah berkeyakinan Allah bareng jeung aing. Hei, pan Allah mah gaib, justru aing teh endek ngarealisasikeun pembenaran aing terhadap nu baha gaib. Allah teh nyieun langit jeung bumi aing supaya ngarasa bahwa ieu da dabelan Allah. Ieu mah kakara caritaan doang. Allah teh Rahman, Allah teh Rahim. Aing mah hayang kana karasa bahwa Allah teh Rahman, Rahman Allah teh keuna karasa ka jantung aing. Rahim Allah teh kena karasa kaca jantung aing. Coba aing mah hayangnya moal ngan sakadar dibaca ya Asmaul Husna tapi kena karasa ku diri aing. Ku jiwa aing geus babor sia kabeh aing deuk jeung Allah. Geus leuweungan disengseurekeun ku batu. Aja nih disengseurekeun we keur jeung Allah ieu. Dihina ku batu. Basen dasarna sia aing keur jeung Allah ieu. Tah. Lamun terus tah secara spesifik tah di antara Asmaul Husna ngaran-ngaran Allah engke ditarurutan kudu teu ngaji cilaka aredan kabeh. Aredan ieu tah mantak ieu dicukcak lantaran ieu beusi. Oh kieu. Padahal mah encan guguru, salah. Mantak jelema ngaku torekat kayahoan, encan guguru kajen kukumaha ge atau guguruna teu anggeus. Di deuleu langkah-langkahna, di deuleu zikir-zikirna, encan. Komo hajunya ngaijazahkeun zikir mah encan salah fitnah kajeun kumaha ge zikirna lain berarti ulah tapi ulah mengatasnamakan tarekat zikir biasa bae lamun nya mengatasnamakan tarekat berarti geus kudu aya makom-makom anu kunyana dilewati sedengkeun kanyahoan ku ahli nama lain tah mah kajeun kumaha ge tah ieu cilakana kuari teh geus ngamursidkeun sorangan kula mursid di mana Haji Mursid ganti mursid naon itu sabodo sia Haji Mursid mah. Tah ieu. Aju kuari mah barang jadi ahli no aja torekat teu wau jeung jelema emang kudu kitu. Barang kuari geus torekat kehidupan lain kitu. Antara keur suluk jeung geus jadi kudu berbeda. Ialah Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna ngan ngahaja eta henteu spesifik cara-carana beusi ditaluturkeun. Ngan engke geus datang ka yakin berarti geus aya rasa beda jelema ibadah geus boga rasa kemelang kapimplan peuting jeung beurang bakal akur bae neuleuh jelema nu di deuleu makhluk Allah nah
Adapun urusan mulyana hiji, inna akramakum indallahi atqakum. Selain anu takwa teu dianggap jelema mulia, kajen teuing bupati, gubernur, presiden, sugih saadag-adagnyana, sadunya pangsugina, satungtung teu takwa teu dianggap jelema mulia. Sebab jak Allah inna akramakum indallahi atqakum. Nu pangmulia mah nu takwa, lain sugih. Pan di mata urang anu sugih nu mulia. Nu gagah nu mulia. Asal boga mobil bagus, horenganan menang sabulan dicokot deui ku deor. Sial katipu urang. Nyaritakeun kelanjutan persidangan di Rabbul Jalil. Allah ngumpulkeun seluruh para rasul dipinta pertanggungan jawab. Kumaha baheula waktu di dunia menyampaikan risalahna, sempurna atau tidak, sesuai apa henteu. Bahkan lain bae para rasul nu bakal ditanya ku Gusti Allah, para aulia Allah, para ulama anu dibere amanat ku Gusti Allah ilmu sebagai warasatul anbiya. Digunakan kumaha eta ilmuna waktu di dunia, nyampeikeunana saat mana jeung kumaha. Rakyat mah tepati sabaraha di BAP na jaga di yaumul kiamat, tapi nu berstatus ustad kiai iyalah lantaran nyana sebagai warasatul anbiya, sebagai penerus para nabi, maka ditanya engke kiai diberi ilmu sia ku aing, andai kata sia ku aing teu diberi ilmu bodoh sia. Lantaran ku aing dititipan ilmu pinter sia, dijuluki sia sebagai warasatul anbiya. Diomong ku jelema mama, dibejakeun di naon disebut ku jelema sia teh abuya. Ku batur di kiai-kiai sia teh, di ustad-ustad, sampai di mana sia nyampekeun amanatna. Jeung kumaha niat pagawean jeung tingkah sia. Ngeri urang mun inget kadinya, Gusti Allah nu agung. Bakal ditanya ke urang teh. Pake naon ilmu sia? Abdi pake ngabagahan ngaji. Beda tahun. Oh, aya catatanna di malaikat. Ngomong siap. Ayo. Asana mah abi ai dakwah kemarin ai 30 tahun mah aya. Ka mana bae? Keliling. Mimiti di daerah abdi bae aju melebar ka Serang, ka Pandeglang, Karangkas, ka gunung, ka ditu terus bae. Sia daek. Tugas abdi lantaran abdi ngarasa kewajiban. Bener sia kituna. Nyaho. Niat sia, kumaha niat? Anu nyaho ieu niat mah jawab di doang sorangan jero hate jasana niat nama ku lempeng teh. Naon lempengna? Nyampaikeun amanat. Jeung naon deui? Ampur. Yang beli mobil ongkoh. Aduh izin jasa gitu urang. Kalau sok merenung begitu izin ya waduh aing ka izinan sana ya. Aing ka izinan ya. Aing ka izinan ya. Ajun mantak embung ge tadi ondang teh. Si izinan yang kayak aduh di kiai-kiai ku batur. Wah, bahaya. Naon deui coba sia? Agaan ngaji deui abdi make kitab. Aya make aya henteu. Naon deui? Hendak kampanye. Kampanye naon? Golkar. Aduh. Iya bahaya guys ya. Sia ngahayu-hayu Golkar teh, ieu sia ngahayu-hayu nagara pan. Nyawa sia bahwa di Golkar teh rusak jasa. Nyawan teh sia. Nah, abdi nek api-api teh nyawa bae. Tolol sia. Tah, iya urang lamun di sidang kos kitu.
siapa lain kudu kikituanan jak malaikat nyampaikan rukun salat bae rukun wudu puasa zakat haji tugas sia geus siapa kelola eta bae anabi teh bagian daripada negara abdi cicing di negara Indonesia ayo atuh abdi peduli ayo abdi kampanye di Golkar didinya maksud sia bener dek kaluhurkeun negara isi nabi ngomongna ayo pernah diberi motor abdi teh jadi berat asana naon deui janggina mendek mobil henteu mobil nama sial tak Golkar ya na dirinya kene kecerekanan Golkar Masya Allah orang teh bakal kos kitu izin biasa di luar tugas-tugas orang siga peduli padahal mah horenganan aya di balik kepedulian orang muatan-muatan nafsu iya nu bakal dibongkar nu bakal diebrehkeun ke segede atom segede sieur bakal dibukakeun niatan-niatan urang komo pagawean nu jelas mah izin jasa ge urang ya Allah ya Rabbi Gusti wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah bagus jeung goreng ditembongkeun bakal kan niat urang bakal dibukakeun ke tah mantep gahajuna masararieun inggis jasa ieu efek terus ngefek ka para kiai mantep ulama baheula makin jadi kiai makin api makin sieun ka Allah di akhir zaman ayeuna makin gede melebar makin popoharaan asa aing asa maneh mungpang mengpeng lain di negara bae aya bahasa aji mungpun horeng kiai ge keur mejana kapake ulah dingkekeun deui mere motor mere mobil mere naon bae ayo geus ka dieu geun bae ai kudu nama beuki nyana jadi kiai beuki sieun ka Allah sieun si salah rempan terus ijtihad terus bal eureun-eureun macaan kitab bae kiai oh kesempatan maca koran eueuh mentak ulama eta didongengan ku almarhum abah kula deuleu tuh Ki Hairun maunggal meja aya kitab diuk di hareup aya kitab celek muka kitab diuk di tengah aya kitab celek muka kitab diuk di dapur bari dahar celek aya kitab geus sadia kene kitab teh ai kuari mah diuk di hareup majalah diuk di tengah koran diuk di dapur we jelema waduh bugil ieu masyaallah nah ieu mah para rasul kabeneran urang keur mejeuna ngadongengkeun Kangjeng Nabi Isa alaihis Isa abdi Gusti anta qulta apakah anjeun pernah nyarita terhadap umat anjeun bahwa anjeun teh sebagai pangeran ibu anjeun ngaku sebagai pangeran nita ka umat anjeun anibudullaha anibudu kitu li wa umi pernah ente Gusti ma qultu lahum illa ma amartani bihi an yabudullaha rabbi wa rabbukum wa kunta alaihim syahida ja abdi mah teu pernah ngucapkeun naon kecuali nu diparentah ku Gusti ngutus abdi sebagai rasul abdi nitahan ka umat abdi supaya ubudullah cek abdi ibadah maraneh ulah salah ka Gusti Allah teh Rabbi wa Rabbakum tapi geuning umat kaula mangeranan ka kaula ku sademeh kula dibere mukjizat ku Gusti anu luar biasa nyangakeun sadaya-daya abdi mah geus nyaritakeun ka umat abdi ngajak ka umat abdi lurus abdi mah teu mah Gusti mah uning nganyaksian kanaon bae nu dilaksanakeun ku abdi nyangakeun sadaya-daya cenah abdi ayeuna mah kulantaran umat abdi teh ayeuna ngamangeranan ka abdi intu azibhum ku Gusti bade disiksa eta umat teh
atuh painahum ibaduk tamaja hamba Gusti nyanggakeun ka Gusti Gusti nu gaduh Gusti nu jari-jaraja Gusti nu pulah-pulah kieu-kieu ge la tiradu alaika moal aya nu ngalawanan ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya acenah kulantaran manehanana teh dek dihampura ku Gusti wa intagfir lahum Gusti rek dihampura atuh painaka antal aziz ja Gusti mah maha hampura maha gagah sakumaha lobana kasalahan ge sakolong langit sapinuh dunia iku Gusti rek dihampura matu dia Gusti boga kewenangan manggakeun sadaya-daya Gusti mapan al hakim nu maha bijaksana nyanggakeun ngan abdi mah ulah kaciwit ka bawa daging abdi mah ulah disakompet daunkeun jeung masyarakat abdi lantaran abdi manita teh sesuai jeung parentah Gusti Gusti mah uning mangga nyanggakeun nu mantek cek Gusti Allah galallah cek Gusti Allah gas isa dipanggil soteh supaya masyarakat anjeun supaya umat anjeun nyahoeun bahwa nyana gedebul buat bohong nyana ngomong bahwa anjeun teh nitahan sebagai pangeran bukti nyata anjeun pan henteu nyana ngomong bahwa Bunda Maria sebagai pangeran nitahan nyembah ka Maria bukti aja kenakan dege ku umat anjeun teh bahwa anjeun teh teu pernah ngajakan nyembah ka anjeun sumuhun Gusti tah dek dijelaskeun ku ari cek Gusti Allah nu baheula sombong nu baheula sok embung ngangeranan ka aing secara tunggal endahan dibareng-barengkeun jeung anjeun jeung emak anjeun naon aing dibarengkeun kitu teh hayang aing cek Gusti Allah baheula sombong sok alerginya na lamun neuleuh masjid jana badeuk nyeunan gereja bae kuari deuleukeun kuari aing pangeran secara mutlak ada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum poe ieu poe kiamat poean manfaat kanu balalener kabeneranana anjeun bener bakal tembong kamangfaatan kebeneran anjeun masyarakat anjeun ge bener sarua bae alhamdulillah cakabehan teh alhamdulillah anjeun bener isa masyarakat anjeun ge bener umat anjeun ge bener oh nu di Sumarekon geus rancung sia bener aing ge mantap cek ge mantep wow geus senyum-senyumnya urang dibenerkeun ku pangeran mantep kan di BSD geus sareuri bae kabeh tercengang dengekeun cek Gusti Allah anjeun Isa bener bahwa anjeun nyampaikeun tugas anjeun sebagai rasul ngajakan ibadah ka kaula teu macem-macem teu pernah anjeun ditahan ibadah ka anjeun jeung ka ma anjeun alhamdulillah masyarakat anjeun ge bener oh surak nu di BSD surak nu di Sumarekon di Itali Roma wah surak ore tapi bener ge bener bohong na langsung tararungkol hah bener kabeh ngan anjeun Isa bener-benerna nyata berarti masyarakat anjeun ge bener ngan bener bohong na aju anu bener-benerna anu nyata dek dikamanakeun cek Kangjeng Nabi Isa lahum jannatun tajri min tahtihal anhar nu balalener malain anjeun bae umat-umat anjeun nu balalener nu mangeranan ka kaula termasuk para rasul para nabi para wali bakal diberena ieu adalah kamangpaatan mangpaatna bakal dibere surga lamun nyaritakeun surga cukup dina Al-Qur'an mah tajri min tahtihal anhar handapeun gedong-gedong handapeun tangkal kayu aya cai sing korolok sing kolocor caina engke di akhirat teu kudu make wafin
ente kudu make paralon ke ngolocor sorangan heran ke bakal na di kamar urang caila lempangan sesuai jeung kahayang urang cenah hayang na gede-gede cenah hayang na letik-letik teu kudu make paralon teu kudu make nanaon datang sorangan dipanggil ke urang mung mengkol deui sakumaha angin we gitu cai teh sing kolocor tah tihal anhar dihandapeunana di luhureunana di mana bae membuat indah suasana. Angin-angin limbah di itu mah bararau bentek itu lain sorga teh mah kos kitu sugan angin henteu sejuk teh aya pokona sareungit kitu di sorga mah ieu cukup bae tajri minta tihal anhar lantaran sumber kaindahan teh tina cai nu manta kurang gesok nyieun kokorolokan di imah teh osok nyin cai mancur di imah teh sekelilingna dijieun kadang di jero imah dijieun patamanan supaya jadi sorga padahal mah hai boga hutang mah tetep bae ngolocor tinggal ngolocor hareudang mah hareudang bae hareudang teu cupar atuh kunaon cai ngolocor ai hutang mah tetep bae komo urang keur diudag-udag polisi mah cai ngolocor tinggal ngolocor handapna lauk neuleuh hansip pajar tentara bae pajar polisi bae puguh hansip keur baris pajar deuk nyangkep nyana tah moal tenang hirup teh tenang soteh di mana-mana urangna teu boga masalah urangna sehat sakadar duit boga imah mun hujan teu bocor mun panas teu kapanasan pamajikan luis bae anak nu batuk-batuk acan neuleuh ka gigi aya sakupi belah dia aya apaan saletik-letik ge lah masalah ayo urang teh naon di sisi imah diayakeun taman-taman dan lain sebagainya Masya Allah boro-boro kopi make gula teu make gula ge amis kopi teh serudut cek pemajikanna ngeunaan teh ka woi luar biasa cek teh kurang gula ka entuh cak pemajikan na edan tanaon salah gue aing jatuh di gulaan gue aing tapi suasana ngeunah tapi coba orang boga hutang begitu hujan gede letik boro gede letik ngecelakan unggal kamar aya majikan bengek anak bararatu kabeh motor Bugatti lu dicokot kabeh ku showroom aduh kehujanan kayu mau bisa masak neuleuh kapang beasan beasa isuk-isuk udang teu mandi cileuh sagede poleca diadukeun kopi ku pamajikan ngeunah waduh gulana dan lain sebagainya disodorkeun tanya kak sedang eta gulana pahit kopi meureun gimana jak kopi kak kapal api ya kak kapal perang ngomongin kapal api geus pamajikan ulah ngadeukeutan kudu surti wah ieu salaki lain deui ulah ngadeukeutan ieu mah asal jungas jengos kieu bae pasti boga nu anyar ieu kajen kumaha ge eta teh suasana di imah menjadi suasana surgawi di mana urang teu boga hutang eueuh beban masalah Masya Allah nginahna luar biasa kuari mah ditambah hutang teu boga sakadar kendaraan aya imah sakimah alhamdulillah teu mewah ge tapi teger pamajikan sehat bisa hirup sauyunan kacai jadi saleuwi ka darat jadi suang salat nikmat luar biasa anak narurut isuk-isuk langsung sholat duha Allahu Akbar penting tadi sholat tahajud subuh berjamaah duh Masya Allah beres ngopi bebeja ke pemajikanna ulah di teangannya kakarek namakeun Al-Quran Masya Allah ieu mah dunia akhirat Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati Fatimah hirup teh urang teh sederhana kos gitu teh sederhana teh ngaranna nikmat jasa Masya Allah komo ai ningkat ditimbang na pikiran urang beratan ka mana eta mah akur tah antara dunia jeung akhirat akur 50%
kok lamun ditimbang ku orang dunia orang di dunia teh geus teka deuleu dah bakal ditinggal tuh naik ku hari ka akhirat jadi naik ke 60% beratan ka akhirat teh urang waduh tahu geus lain deui naik deui 70% masyaallah beuki indah kasih eta teh indah urang teh nikmat ngeunaheun ka deuleuna ngeunaheun masalah jasa sebagai tenganggap ka dunia teh sapentingna bae dunia sakadar jang dahar jang nginum sakadar kendaraan sapentingna bae hatena mah geus berat ka alam itu bakal nikmat urang ngobrol jeung nyana ngeunaheun urang ngobrol geuna ieu mamang teh kamu mah hanteu lah rek daon atuh jam nganikmati nu aya ge jasana moal bae geus sasyukuran ka Gusti Allah cenah aya teh wah macam ni dagang ti jurug susuk-susuk kieu bae aja ieu kita kusaha ngomongna geus lain deui atuh geus eureunna mending ibadah bae ya ibadah itu teh dahar mah sajageuna atuh jadi nu aya ge mun di dahar jeung moal beak sajageuna lah akur emang ngobrol jeung sia itu sabodo sajageuna teh tinggalkeun tah geus tenang sorangan nyeunah ribet malah maya jelema teh ribet kalkulasikeun baheula urut dagang ieu kuari umur aing geus mendekati 60 tahun toko geus boga mobil geus ala kadarna aya lah aing mah geus eureunnan bae usaha paling deuk ka Allah bae nu aya ku aing disumbang-sumbangkeun pake masjid pake majelis taklim pake pondok pesantren eta mah geus mantep jasa geus masyaallah babanyikanana isuk-isuk ka bangunna cerah amat alhamdulillah nyakanya lah kula mah kieu bae cak pamajikan harta loba aju kula geus kolot muriangan we sede kawin deui mah masalah nah ini yang aku tunggu asana neangan sabanten moal aya boro-boro nu sehat nu gering ge amanat ulah dicandung kulanya padahal geus teu bisa diheesan gering tetep bae salaki teh diparak milu gering aturan mah pannyana kuduna mah aduh aing gering geus teu bisa dimangpaatkeun ku salaki lah tuh ulah gering kabehan salaki mah kena kawin deui ridho aing eta kan hebat ieu mah lain angkarak we kalah ulah nyandungnya kuku geus 5 bulan teh sare jeung pamajikan da kumaha coba aju kabehan ngaromong ulah nyandung ke nyana beuki gering atuh beuki gering kabehan cak salakina geus urang gering berjamaah ta eta teh dituduh-tuduhkeun kitu ge teh cak pamajikan teu kadenge teh ngaji nu eta mah tetep teu kadenge mun nyana engke ngobrol tadi kadenge sia ngaji naonnya tadi surahan kiai teh tafsir henteu kula teu kadenge sial tetap jada kajian teuing kuat teu ngadenge direkam ja aya tak daengekeun tah teu kaburu ke kula ka dapur heula teu daekeun ngadengekeun nu eta teu daekeun datang ka di Arab cak salakina ireukeun ngadengekeun eueuh salakina dibandingkeun HP-na beusi disetel tanyakeun ku saya HP ka mana ku budak beureum ngajubek dibanting teu beubeuk ku nyana eta kumbung-bungna ngadenge ieu ngaji ka mana ieu ngaji cek Gusti Allah ada poe ieu ieu na poe ieu teh poe kiamat yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum poean manfaat benerna jelema nu balenger kabeh poean anu bahaya benerna nu buarohong kabeh di mana bohongna benar titah ibadah ke Allah endahan ibadah ka anjeun isa salah berarti bener salah na sia eta teh siksa ku aing atuh geus teu bisa daya teu bisa upaya cek Gusti Allah anjeun salamet isa lantaran sesuai jeung parentahan kaula salamet anjeun mah isa tapi masyarakat anjeun nu mah hiwa ti anjeun ngahaki ka anjeun kita ngaibadahan ka aing ku sia isa ku anjeun isa tapi ternyata ibadahna ka sia pan sia mah makhluk aing pan sia mah hamba aing rasul aing ku sadumeh dibere mukjizat leuwih ti batur endahan di pangeranan bener bohong na si eta teh siksa ku aing deuleuh tuh neraka
geus ngagebrak neraka. Naon eta ngagebrak? Aya hurung teh apa macem-macem di Sunda mah, aya hurung ruhak, aya hurung ngalentit. Ngalentit tah. Tah eta ngalentit ya damar diletikeun ngalentit ngaranna. Ngentit ngalentit tah eta leutik tah. Mantap nu leutik-leutik mah bangsa tititan lah pokona mah. Tuh, kabeladeuna tuh gede hurung, aya ngagebrak luar biasa. Tamang geus pohara aja ngagebrak ngaranna. Neraka geus ngagebrak hurung luar biasa. Di deuleu di handap pualah eta nu ngaran ruhak pohara jasa. Di jero ruhak teh ka deuleu aya oray tina seuneu lelempangan. Aya kala dibuat tina seuneu lelempangan, lain kala seperti di kurang kuari, kala naga dijieun tina seuneu. Geus calangap bae aya buaya, aya berbagai hewan-hewan anu galak, aya oray nu hese nyaritakeunana, oray sujaul akra dibuat tina seuneu sarua bae. Pemandangan anu luar biasa sieuna. Ya, jak Gusti Allah manfaat bagi jelema nu bener, bakal dibere surga. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Tuh surga. Wah, geus ka deuleu bidadari geus kieu bae. Cep, sini cep. Aduh, ieu curugna nu bentik teh ka dieu gegeraan wahai ahli tahajud. Ka dieu gegeraan wahai ahli duha, ka dieu gegeraan wahai ahli-ahli jelema anu sok zakat, anu sok jariah ka masjid, pondok pesantren, majelis talim. Hayu ka dieu anu sok ngaji, nu ngaji anu henteu nundutan teh ka dieu. Ya kan. Geus indah jasa. Lolo ka ditu mencrong. Pemandangan nu indah. Lolo ka kenca seudeu ngagebrak. Berbagai pemandangan-pemandangan nu pikasieun nyata di dinya. Leuleuk ka belah ditu, luar biasa indahna. Urang di dieu di tengah-tengah. Nah, nu bener-benerna surga, nu bener bohongna neraka. Teu mah bagi jelema nu bener radhiyallahu anhu wa radu'an. Di surga teh sabaraha poe ieu teh, saminggu, sabulan, satahun, 10 tahun, 100 tahun, tidak ada jangka. Di surga menikmati kenikmatan nu hakiki, khalidina fiha abada. Saneng-neng di surga. Masya Allah. Di dunia orang hirup ngan 50 60 tahun dipaksakan sholat puasa. Ibadah ka Gusti Allah, Allah nu nyieun langit bumi nu nitah ngaibadahan, nu nitah diibadahan ku anjeunna urang teh teu mamrih hujan, teu mamrih panas, teu mamrih sugih, teu mamrih keur susah, teu mamrih keur sehat, teu mamrih keur gering lah jang moal kebal ieu aing mandek ibadah bae ka Gusti Allah bakal dibalas ku surga nu tajri min tahtihal anhar, teu kudu dicaritakeun jerona, di jero eta teh urang khalidina fiha abada. Di dunia mah jadi presiden SBY paling ge sababaraha saat deui. Kamari ieu terpilih Pak Ismet Iskandar kuari geus di penghujung, tinggal salengkaheun deui. Gubernur sanajan kukumaha ge hasil jerih payah nyogok dan lain sebagainya paling 2 periode. Dan lain sebagainya nu nyata bae Soeharto anu geus sekian puluh tahun nyana menduduki RI 1 Japaeh. Komo Gus Dur manyasa kedeung jasa paeh kene. Sarua bae kabeh ge maranaot jadi raja di dunia kumaha aing bae. Batur lolos tangkepan aing mah ulah pan aing maraja. Bisa bae di dunia mah hukum buatan manusia ieu sabodo. Penting ge tanggung jawab di akhirat. Nu jelas jadi rajana sakedeung. Jadi raja kuari mah kula mah sekup terkecil. Naon sia jadi raja naon RT? Lain raja tuh RT mah. Tetep raja. Isi nih mah ngadenge raja ke RT mah. Tetep bae rajanya na. Jayana naon malapor ke RT. Raja terkecil RT. Masyarakat lagi ngan ge 2,5. Naik lurah raja aya waktuna. Kuari nyana duit keur loba jabatan keur aya kabeh rarasaan teh asa nu aing
wilayah teh asan aing siap dek dahar kumaha aing dek mabok kumaha aing dek awe kumaha aing segae mangga bae tama urusan dirina engke tanggung jawab di hareupeun Allah tapi aya waktuna camat aya waktuna bupati aya waktuna kabeh aya waktuna tawan teu pakota patula patali jeung jabatan aing mah janu sugih ieu dek kumaha aing bae isuk aing dahar di Inggris sore di Paris sabar sia isuk-isuk aing dahar di Singaparna isuk di Singapura los kumaha sia bae tah mah pohong ka Allah aing mah pokona awewe neuk nu mana bae ge dibeli ku aing lah jaloba jasa di hotel tim miti nu putih jasa ka nu hideung jasa los aing mah hayang ngarasakeun nu putih saat jasa cenah urang Cina los urang Belanda beureum tah lain putih los hayang nu hideung jasa cenah aing urang negro sugan dalit los kumaha sia bae hayang nu jangkung cenah India ieu mah los Pakistan los hayang urang Arab cenah ieu mah atuh los hayang urang Turki nu gede jasa sing ade bae tinggal kopeah mah bae di luhur beuteung ka mana jelema nyaba tah ieu di dunia mah ya waktuna tapi di akhirat masyaallah ku ibadah hanya 10 20 50 tahun tanpa mamri urang teh keur boga duit tah lah aing mah jang akhirat jang teh bakal pae salat terus bae sabisa-bisa aing we husuna sakieu Allah mau ningali aing lain teh hayang husu jangan sakieu tapi nu jelas mah aing mah nurut ya ka Allah pangeran teh Allah aing mah lain Isa lain Maryam lain roti lain kayu lain si Gotama geus pokona mah aing mah lain pokona mah Allah hiji salegi aing bisa aing ngaji aing salat aing puasa aing zakat harta aing ka dibikeunan ku aing ja aing mah deuk balik ieu ka ditu dek balik diheula-heulakeun ku urang salat puasa zakat harta datang ka ditu tah nu baheula diheula-heulakeun ku anjeun teh tah salat anjeun jore amat salat ieu atuh pugu pagawean saha emang sok khusuk tilok-tilokna mah aju atuh hayang nu bagus bae ieu salat nu jore teh kos kieu tah dibentukeun buntutan terus kira-kira embe mun aya buntutan amun ada buntutan bagus teh jore salat sia mah leuwih jore tibatan embe nu ieu mah nu saurang ngobrol sia naonan buntut mah ngahuluan ngarobrol tah nu teh harusu teh pan salat teh kieu lamun mulus salat urang zuhur 4 rakaat mulus jadilah binatang embe misalna mulus lamun rakaat kahiji husu rakaat kadua henteu eueuh huluan rakaat katilu teu husu eueuh buntutan rakaat kaopat teh husu eueuh sukuan naonan doang atuh wallahu alam geus kitu bae tah geus pokona azana mah rombongan uhuluan kabeh nyala ngarobrol ke di akhirat Aizal aing buntutan aing uhuluan nu sia nu aing sukuan bugu geus ngarobrol bae kitu aing mah aya ceulina hiji ceuk teh kaditu ngarobrol kabeh tah disesuaikeun jeung husu jeung henteu isin urangnya salat urang gitu-gitu Gusti malah abdi mah jeung kabehan waya di dieu sanajan teh husu ge bentukeun nu bagus bae Gusti lah lantaran atuh jah husu mah hese jasa iwati wali jeung solihin anu bisa husu mah ge tanyakeun bisi di pengkolan solihin di surga urang menikmati lain satahun 2 tahun lain saperiode 2 periode lain puluh ratus tahun tapi dijelaskan khalidina fiha abada begitu orang ngampak di ditu tah ieu cek malaikat harta anjeun nu diheula-heulakeun baheula teh kaduhung amat baheula padahal mah boga 5 miliar mah tapi geuningan 100-200 juta nu di ka masjid jeung teh nyaho kieu mah dijualan baheula sawah teh pake ngabangun masjid malaikat ulah loba omong penghayal teh ngaranna keur ieu emang teh nyampikeun kiai nyampikeun aju ngadenge rada nundutan pas bab eta tah emang nusugi mah kitu nusugi mah asal bab zakat dengan ngarokok bab jariah ngarokok nusugi mah kitu mun nu susah mah tah bagus jasa tah sebab nu susah mah yang dibere pan nusugina teh daek mere ceuk nanya kan nusugi tadi ngaji kadenge belba naon belba zakat ieu aing keur ngarokok teu gadenge api lain bae
engke mah lain gitu di akhirat maka duhung jasa aing kadanan ngajualan sawah ngajualan huma atuh nu aya ge duit aya jauh kieu mah tuh dibandingkeun jeung itu batur aing tuh anu ngajaria ke masjid ke pondok pesantren luar biasa aing nyaho kitu mah padahal mah aing geus sabanding jeung nyana engke mah ngaromong kitu Naila khalidina fiha abad radhiyallahu anhum. Gusti Allah ridhoeun ka jelema nu balener dengan taat nurut ka Gusti Allah wa raduan. Atuh ridhoeun jelema nu balener ge ka Gusti Allah dengan diberi ganjaran. Iyalah surga nu sakitu poharana penuh dengan kenikmatan anu hakiki. Zalika al-fawzul azim. Kebahagiaan anu pohara gedena wala yanfa'ul kadzibina fid dunya teu mangpaat nu barohong kabeh di dunya nu mangeranan lain ka Allah berarti gedebul gede bohong sidguhum bener nanyana fihi dina poe eta begitu di sidang deuleu neraka jelas-jelasan kabeh ngacung Gusti abdi percaya bahwa pangeran teh Gusti raung kabeh isa teh horeng lain pangeran Gusti abdi percaya manfaatna percaya jaga di akhirat mah lantaran geus deuleu neraka nyana deuk di ka nerakakeun ka karek percaya geus deuk dihujurkeun ka neraka nyana ngaracung abdi percaya pangeran teh Gusti Isa mah lain pangeran Maryam lain pangeran Uzair lain pangeran cak malaikat lain usi matu kuari mah baheula tetep abdi iman kuari mah teu mangfaat imanna para Kristiani para Kristen Katolik, para Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu, Yahudi, dan berbagai agama-agama kafir. Nu tadina teu mangeranan ka Allah. Percayanya na pangeran teh Allah ketika neuleuh siksaan. La yanfa'u. Eueuh manfaat sama sekali. Kal kufar seperti para kafir-kafir lama yu'minuna inda ru'yatil azab ketika nareuleuh kana siksaan. Nyana didinya kakarak iman manfaat napan urang makuari ka sorga can neuleuh boro neuleuh ngambeugeun teu ka neraka encan neuleuh urang mah encan ngambeugeun teu tapi pan urang mah percaya kana ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kabarengan urang jeung Kangjeng Nabi dilanjutkan ku para sahabat di jalun dilanjutkan ku tabiin atba tabiin kuari datang ka umur sakieu urang tahun sakieu kiai-kiai nyaritakeun aya sorga aya neraka lamun lain hidayah ti Gusti Allah deuk percaya kumaha jagaib Allah na maha gaib dada melanana sorga jeung neraka gaib di jero kuburan bakal aya naimul qabri azabul qabri jagaib tapi kunaon tuh urang percaya nang saya tak percaya nang nu bogaana Allah subhanahu wa ta'ala diberi percaya sote lantaran urang deuk disalametkeun deuk dijadikeun penghuni sorga sakitu bae urang iman ka Allah percaya maha goib Allah mah lain di luhur lain di hadap lain di kaler lain di kidul lain di wetan lain di tengah Allah mah teu di mana-mana tapi aya tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana emja tamah ieu Gusti Allah tak kos kitu tah urang percaya eta nu mere kepercayaan ka jero hate urang Allah lain nang urang nu mantak Gusti abdi nang Gusti percayana abdi ka Gusti ge lain nang abdi nang Gusti nuhun Gusti abdi dibere percaya ku Gusti tetepkeun kepercayaan abdi ka Gusti Gusti ulah dicoplokeun jeung ulah dicabut Gusti alhamdulillah abdi percaya jasa pangeran teh Gusti nu mun percaya ka Gusti pan Gusti janji bakal dijadikan penghuni surga abdi geus indah jasa kuari di dunia ge geus asa di sorga bae masyaallah dibere coba sia ku aing sugih Gusti sanajan abdi sugih tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae sugih jasa sia ku aing tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae disusahkeun sia ku aing abdi mah deuk ka Gusti bae disusahkeun ge disusahkeun jasa deuk ka Gusti bae abdi mah tuh siu ka Gunung Kawi sia teu hayang abdi mah ka Gunung Kawi mah daripada ka Gunung Kawi mending ka Gunung Sembung isiana naon teu deuk ka Gusti bae abdi mah deuk ka Gusti bae dibere sehat sia ku ka Gusti abdi mah dimuriangkeun sia ku ka Gusti abdi mah atuh kitu mah pohara jasa tanu mantap urang dibere sugih keur dicoba ku Allah kaing teh sia ngaing teh disusahkeun kaing teh
kaing teu ayo disehatkeun kaing teu sia kaing teu disusahkeun kaing teu ternyata geus berbagai cobaan ti Gusti susah sehat gering sugih dan lain sebagainya tetep kaing anjeun hamba aing anu sejati aduh ku aing dibere sugih sia tetep sujud ka aing dibere susah sujud sia ka aing dibere sehat sujud sia ka aing dibere susah sujud sia ka aing ngan bedana saeutik keur susah sia tilo kurang penting lantaran sia demo ka aing aing cendak sia teh cenah pangeran kieu-kieu teuing geus dihampura lah ngomong sakitu mah ku aing sia penting mah mangaranna ka aing iya mata kurang sing istiqomah sing hade ulah goyang situasi kumaha bae kondisi kumaha bae geus kuari mah maning rada dibersihan moal kebal deui urang bakal balik ka ditu ulah dirocet-rocet awak kurang ku 10 20 lah kos karya itu tah bangsa sogokan kajian batur mah anu teu sieun ka akhirat urang mah deuleu akhirat engke aing hanas bakal ka sorga tapi kudu melalui neraka heula jadi najis aing mah jaduit aya ieu jang dahar tak ulah kabita geus ngocoprak bae ge waya aya mah dicokot bae asa jasa heran ge kiaina ge kitu sarua bae ngarep-ngarep malah mah kiaina panghina-hina jelema anu mengadahkan tangan termasuk nu nyieun proposal etalah pang'azamun nas bulan panggede-gedena manusia hinana adalah jelema anu osok daek mengadahkan tangan menta termasuk nyieun proposal kiai nu sok nyieun proposal menta sumbangan ka pemerintah terhina di dunia cak Kangjeng Nabi lain cakula deuleu hadisna jelema nu sok punta penta baik menta langsung maupun make proposal keukeuh mentana panghinana manusia mun nyaho haya jelema panghina-hinana jelema eta je cenah udang-udangna gede tambahan deui gedena sagede bakuloa sih nyaho bakuloa loba jasa tah boboko bakul bakuloa godag boboko leutik bakul rada gede nya kemudian bakuloa rada gede tah bakuloa mah godag wow itu mengusah saja tuh godag Gus madak sia segede godag ngomong kalau tah heula eta Masyaallah loba bahasa Inggris kan lalu warguari lillahi mulkus samawati wal ardh cek Gusti Allah tetep ka Gusti Allah hari karajaan seluruh langit jeung bumi nu tersimpan di langit jeung bumi berikut hujan wae di langit datangkalan jajadian wae di bumi berikut rizki nu diturun-turunkeun ku Gusti Allah jeung naon bae langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna taya teh adalah milik Allah atunaha make teu ngimankeun ka Allah teu mangeranan ka Allah make mangeranan ka manusia make ka batu nu nyieun langit jeung eusina Gusti Allah nu nyieun bumi jeung eusina Gusti Allah termasuk segala rupa isi-isina langit bumi eta nangieun Gusti Allah layak lamun Allah ngaku pangeran kurang disembah ja emang jijieunana ieu atuh urang mah nyembah ka nu nyieunna pas jasa atuh kunaon make nyembah ka Isa nyembah ka Maryam nyembah ka patung nyembah ka batu nyembah ka sinar dan lain sebagainya salah total nyembah mah kudu ka Khaliq nu nyieun langit bumi katut eusina dibejakeun ku Gusti Allah lillahi mulkus samawati wal Allah langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna sembah aing cak Gusti Allah ulah kuat jeung salah nyembah wa huwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah maha kawasa kana seluruh perkara di antara kekawasan Allah isabatus shadiq nu bener dibere surga di ganjarna wa tadzibul kadzib nu salah dibere ganjaran neraka siksaan nah iyalah kekawasan Allah subhanahu wa ta'ala akal nahsis kana zat Allah besi aya kieu aya bahasa ala kulli syai'in qadir mun diasupkeun kana ilmu mantek makul teh adalah termasuk kana adat surkuliah asupna teh kana jami'ul afrad berarti geus lamun diasupkeun kana kulli syai'in teh termasuk Allah ge berandanan kulli syai'in
atuh lamun kos kitu mah berenanan atuh termasuk di jero Gusti Allah. Oh ditahsis ku akal zatahu zat Allah mah teu asup kana kulli syai ieu asupna kana anu mumkinul wujud geus palaisa alaihi biqadir geus teu kasupkeun kana kasifatan qadir zat Allah mah justru Allah maha qadir ulah nyaritakeun ai Allah nu nyieun Allah saha ulah geus Allah mah mutlak ayana wajibul wujud kakenaanana ya kuali syai'in qadir ieu syai'na syai'anu mumkinul wujud langit bumi katutesina termasuk kolam termasuk aras lauhil mahfuz malaikat termasuk urang ialah asup kana ala kulli syai Allah na maha qadir ulah nyaritakeun Gusti Allah geus zat Gusti Allah mah wajibul wujud ieu mah keur nyaritakeun nu mumkinul wujud mudah-mudahan urang ku Gusti Allah dibere istiqomah iman urang dibere ajeg iman urang dibere naik iman urang dibere mantep hindari dunia ila daril akhirah sehingga urang bisa nuturkeun Kangjeng Nabi urang bisa nuturkeun para wali Allah bisa nuturkeun ulama nu balener sehingga urang digiringkeun ku Gusti Allah melalui malaikat dengan bendera nabi wali jeung para ulama menuju surga Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.